sanes akhirna ieu mangan sakadar maksakit etan-etan kaula ngadakeun katieunan ati kanu kagungan salamtan atamati ati bapak-bapak katidak suka ieu mangan sakadar maksakit etan-etan kaula ngadakeun katieunan ati kanu kagungan salamtan atamati anu salamtu nadawi di kasadaya kanu sami pada hadir badailah pakaulan mulang sawe jatuh krami ngedalkeun kabinga ati bapak-bapak miwah ibu kamangsu sareng kaputra disuhunkeun disuhunkeun angin hibat pangdu nung asap anak mama jimat nu di dama-dama ayana tatos laksana nikah halal cek agama ibu ramata sugema bingah nu taya hinggana kacumpanan akad nikah nyumpanan syarat walima sawajibnya ganti tingkah tumut kedah sae lampah supados caroge betah ulah rek rucah kacaroge masing bakti tumut satu humi gusti iman takwa kayang widi tumut karabul ijati mujijat siang jeung wengi sing leukeun talabul ilmi amin ya rabbal alamin mugi Gusti ngantayunan di aur artosna di aur-aur di aur artosna di aur-aur di aur artosna di aur-aur di aur
Alhamdulillah sawer pamangkas rensek. Mudah-mudahan di rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangala sambil ngantos tamu umum pada dihibur dengan pengawasan sholawat jamiah santri Al-Mariz di dan kerja. Alhamdulillah bimbingan Bapak Haji dengan Kecil. Yang mana santai dulu ngaliwat ngomong di tengah barang sate isi yang mah syukur mun aya eta mah tinggal dua apa oh mana aya jatuh ke batang tak eta pos bisaan bener Ajan. Wah itu harayu wae. Sallu ala nuril ladzi araja ya fawz man salla alaihi wasallam. Sallu ala nuril ladzi araja يا فوز من صلى عليه